Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Carita roman silat baheula. Gambaran lalakon mangsa Jawara Karawang tandang Makalanga. Nanjurkeun bebeneran, numpes kejahatan, ngehontal karaharja. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM. Midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Senjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Parakanca sadaya nyanggakeun Waliwis Bodas. Suara Karawang 103,2 FM. Memeh ka tempat pamainan breh mangih imah tilu ngariung. Jelas kabireungeuh dina deket golodog imah nu pangsisina aya jelema ngariung tiluan keur cari ngogo. Oge sidik kadenget di jero imah aya nu keur ceurik ngabangingi. Tapi nya kitu ceurikna teh bangun nu ditahan supaya henteu lepas kaluar. Disagigireun eta kadenge deui anu bangun nu keur padu. Kacida untungna sanajan bener Haji Sabri teh pabakean sing sarba bodas, tapi kabeneranana teh leumpangna aya di katuhun sangkon. Sedeng ari nu keur tingrariung aya di kencaeun jalan. Jadi sama sekali digigna teh teu katempoon lantaran kahalangan ku sangkon nu ngabelegedeg hideung saru jeung beleg-belegna peuting. Sadaya nu ceurik sangkon. Haji Sabri ngaharebos bari ngaraneg. Terus malibir ka beulah kenca bari metot sangkon kuliwed. Katukangeun tatangkalan, curhat katukangeun imah nu tungtungna. Heug noong ka jero tina liang-liang bilik nu maralongo. Ari breh teh si Barani jeung si Demung keur disanghareupan kunu boga imah. Nyaeta Pakili salah saurang patani miskin sedeng anak parawana nu ngaran Nyi Konah keur ceurik ngabangingik bari nyuuh kana lakunan indungna. Ret duanana kanu keur cari neluk deket golodog. Sidik mat daro, mat item sarta mat doclang. Dek atuh Haji Sabri jeung sangkon baradami ting harebos nyawalakeun di jero imah dageus tangtu si Barani jeung si Demung teh lain keur nyemah biasa. Komo lamun seug nilik Nyi Konah nu keur ngabangingik boh Haji Sabri boh sangkon jol-jol teretet we boga sangkan goreng atuh. Kumaha Pakili? Cing. Kumaha Pakili? Kadenge si Barani nyarita ka Pakili. Aduh. Ampun Ujang. Ari bapak kudu masrahkeun nu jadi anak mah kapan semetan teh engke we tos panen bade dibayarna teh. Dipotong tina pare bagian bapak. Nah, atuh ayeuna bet nagih salah mangsa Ujang. Ulah ampun ka kuring Pakili. Lantaran kuring mangandar mati tahan. Tadi teh saurna juragan lamun Pakili teu bisa mayar hutang ayeuna nya kapaksa Nyi Konah kudu dibawa. Kudu dibawa.
mun atuh siang sarumping teh ujang Bapak teh panginten aya waktos kanggo gudar gedor kanu sanes kitu maksad deh eta ge piwarang nama tadi siang keneh bakili ngan kuringna poho bakili nya kapaksa we peuting-peuting ayeuna datang tapi nya kitu bakili lamun sakira teu bisa mayar nyikonah pasti bakal dibawa kumaha bakili nah kumaha atuh ujang asana teh ku abong-abong deui ieu teh aduh piraku atuh budak bapak dibawa mah ade bakili bet bangun langsa boga anak nepi ka palae ku pangagung teh anggur mah kudu ato ya hutang lunas tuh kudu dibayar kadar nyikonah kacolongan keun bae atuh dasar wapedona kacolongan meureunan keun bae da disenangkeun si barani ngahehe petalaku naes tuning pikareheuna keur atuh Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sangkon cukup sangkon jum labrak mun jero imah keun ieu mah tiluan mah bagian bapak bari nyarita na kitu teh Haji Sabri ngapresap ka hareup dituturkeun ku sangkon wah lu ditimpuk busatan nusa urang deui mah diketig punukna aduh waduh doilah setan ieu teh sabaloh mat daro bari ngakentak ngakurinjal hudang sedeng mat item jeung mat doclang nyaluna mah ngarada kalabur pangacianana leupas puguh teu disangka bakal aya gelap ngabongohan hudang barani demung nah siangan yang sarabayar hayat gawe teh kacida hina na deuleu jadi anjing nu tukang leretak teh hina deuleu jadi budak tuan tanah jeung si demung atunya kitu keneh sanggeus bedogna dicabut sebrut dina rajang ngaberengan gerakanna si barani sor geura bejadkeun badan aing deuleu sangkon kalah ka nyeureudeg bari badanna ngareuneg sedeng manehna tetep lemor tacan daekeun nyabut bedogna madakan nyikonah nu keur ngabangingik teh nya manehna cengkat red mireungeuh panulungna nu keur ngadayag dag tanpa daya teu anta parah deui manehna ngakentak ngarawu samping kebat nu ngalumbuk di gireunana sarta langsung didungkupkeun ka si barani puguh we tumerapna ka si barani teh lain deui ngaranjugna disangka mah lalangit imah ambruk dumeh dipake galungan manehna ngadadak teu bisa meta lantaran badan katut bedogna kabulen ku samping kebat teu beda ti nu keur pepeusingan we atuh sakitu oge geus cukup pikeun sangkon mangrupa hiji panulung anu ngalantarankeun sukuna bisa salamet bareng jeung nyuruntulna bedog si demung manehna ngakentak ngagorentelkeun badana sapanjangna bibir bangku borobot bangku ngarempeyek lantaran dihakan ku bedogna si demung sangkon luncat keur beusingan teh dihanca ku tungtung dampal sukuna keuna pisan kana kemplongna aduh si barani kontan ngagero bari ditungtungan ku humarurung ngalagukeun ceurik lantaran kekemplongna asa tobos sarta iga-igana ting bletuk kawas-kawas nu parotong padahal mah ramo-ramo na suku sangkon nu ting pletok dumeh awor jeung iga buru make luncat sagala si
Si Demung ngakurewok pinuh rapsu. Oge bari ngarasa cengkel ku polahna sorangan beteu pupuguh hayo ngadon ngarak-rak bangku. Nah atuh make ngadek tapi sangkona malang bari seret. Ieu mah mesat bedogna cerelat luncat langsung nyamberkeun bedogna ka si Demung. Teu pokok bari luncat manehna jeung ngacejek sirahna si Barani nu keur mulen keneh. Uguh we manehna ngakerung deui lantaran gadokna ti catrok kana palupuh sedang letahna ngadadak getihan lantaran kagegel ku huntuna sorangan. Para Andika ayeuna mah nyebut ampun Demung. Kakaraku sakieu geus ampun-ampunan. Teu dipikirkeun tadi mah Andika make rek ngabuntukeun suku kaula ha? Ampun Waliwis, kaula dah hirup Waliwis. Aduh. Si Demung tetep ampun-ampunan bari sorakna mani haros-hos teu beda ti sora entog hayang nyatu. Memang kaula mah teu butuh ku nyawa Andika. Mun kaula karep tadi ge bedog teh moal teu ngagabres kana beuheung Andika Demung. Tapi lain kaula mah lain butuh ku nyawa Andika. Aduh. Butuh ku naon atuh nun? Butuh ku kainsapan Andika Demung. Ku kainsapan kasadaran Andika Demung. Nah ku jalan Andika milampah kieu teh teu ngandung harti. Yen Andika teh icikibung dina kamaksiatan Demung. Aduh. Masa we kaula mah darma ti tahan nun. Sanajan kitu tetep Andika kabawa salah. Kabawa salah Demung. Lantaran Andika nyata-nyata ngabantu kana kajahatan. Ulah boroning jeung prakna Demung. Cacakan upamangan ukur neuleuh wungkul saperti Andika neuleuh hiji jalma anu ngalakukeun kajahatan tapi Andika kalah kacicing teu ngayakeun tindakan pencegahan. Sarua we Andika teh jeung nu ngabantu kanu ngalakukeun kajahatan tadi. Kaharti Demung. Rumaos kaula mangandar manurut hirup Waliwis. Ngandar manurut hirup kaula mah. Aduh, ampura Waliwis. Buka Suara Karawang 103,2. Barani nu harita geus muniang hudang sarta geus lepot tina bulanan samping kebat. Barang ret manehna mireungeuh si Demung keur aya dina ancaman bedog si Waliwis. Teu talangke deui ngakentak manehna ngarontok bari nyebetkeun bedogna kana suku si Waliwis. Bari dibarengan ku gerowokna. Wakar si ayeuna Waliwis. Basakeun Waliwis. Tacantang tu Barani. Sangkon rikat ngecat bari neceh badana si Demung. Lantaran lamun teu kitu ulah-ulah bedog si Barani bakal terus ngahakan sukuna si Demung. Ayeuna bijili kawani tapi adi ngaras dasar jelema tayuh kapatutna. Sangkon bari gogodeg. Dasar naon? Dasar hayang modar sia ha. Si Demung bari ngalibatkeun bedogna ti belah kenca nyebuk. Ari si Barani petalakuna teu beda ti bagong bayangan. Ongkoh ngarasa keuleuh deui dumeh igana tadi ditajong sarta huluna dicecek direken batu tatapakan nep. Teu bisa baraya ha. Dasar Sabri. Uguh we barang manehna ngadenge bilik ngakepro sarta disusul ku ngalayangna badan si Demung. Disangkana mah musuh nu ngahajak ngabongohan ti jero imah. Atuh teu anda parah deui sacara gerakan refleks mato celang kontal ngaheatkeun dampak sukuna dipake najong badan si Demung. Aduh ketukar hiat bae kana iga burung napisan. Atuh celeuweung bae si Demung ngobowong teu beda ti anjing di papag hulu. Jaba ti ngarasa reuwas teh jeung karasa deui igana nyeri nu lain di kieuna. Puguh ditajong sahabekna jang jebletuk teh sanyana.
Kiranya bukan lo, Mung. Aduh, maafin deh. Kaki gue kagak punya mate, maklum. Mat Docelang mata naman itu sirikna ti burial bencelik ngawaskeun nuker ngudupung. Nu tayalian ti Sidemung baturna sorangan. Sompet lu. Emangnya ikeun ngacecek Sidemung nu memang aya di jalanan. Ente pingin pare gue? Boleh. Sor, coba maju. Mat Docelang bari ngahayatkeun bedogna pikeun mapag bedogna Haji Sabri. Kalau kaya Sidemung barang manehna mideung gerakan suku lawanna nyata-nyata deuk ngajejeg ka manehanana. Sidemung ngagentak ngacol ngagunakeun gerakan aclog bak. Mat Docelang ti bebeutna meninang karak bengkang. Duta Suara Karawang. Aya hadena. Dalamun teu ti jurah roh mah ulah-ulah sirahna bakal peunang disabet ku bedogna Haji Sabri. Maaf bang, pugu lengan kuring taya mataan itu yo. Sidemung kalah ka ngaheheh bari ngagentak maneh ngakuring cal hudang. Popokanana estuning matak ngaheab nu ngaranna pan kacilakaan. Lantaran tetela Sidemung teh kawas nu ngahaja males deui. Aduh, buset lo, apa gile, Mung? Hah? Mat Docelang geus teu ngurus di kanyeri lantaran sirahna ngadadak benyul atuh meunang hadiah nog soang. Ngagentak manehna oge ngakurinjal hudang bari morongos sarta melotot ka Sidemung. Cu ileh. Apa-apaan lo Demong? Mat Item bari ngagentak ngolebat ka hareupeun Haji Sabri. Lantaran ngarasa paur bisi Mat Docelang terus dibacok sirahna kudu jadi lawan. Bareng jeung eta kieu bedogna diheumbatkeun sarta datangna nyempong deuk nyabet kana beukeum. Bagigirna diteumbrak ku dampal sukuna. Aduh. Kebut deui bae si berani ti bebeut. Barang rek dipino ngagentak manehna maksakeun ngakurinjal hudang. Sarta teu anta perah deui. Beureng bae si berani lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Bedogna disabetkeun ka belah kenca, ngabarengan suku kencana diangsolkeun ka hareup saperti kedudukan keur waktu tadi. Tubuh we atuh. Tumrapna ka sangkon sakurang-kurangna bakal ngagaris kana badanna, sedang ruang gerak manehna mah sangkon teh kapaksa kudu daek ngaku kana kaunggulan lawan. Ari Sidemung nu harita teu pipilueun rajang. Barang ret manehna mireung sangkon ngejat ka tukang ngagentak manehna nyabut peso barat, sangkon luncat ka pelebah piragrageun peso barati. Srepet. Kalawan manis pisan peso barati teh beunang dicapit ku ramo-ramo dampal sukuna. Geus kitu kilek sangkon malik sedeng peso barati teh temong dicapit ku inung sukuna sarta congokna manco ka handap. Ari Mat Daro nu harita sakaceleung-gaceleungeun deuk narajang ngadadak manehna ngagero ngarasa paur ku peso barati lantaran lamun dikepretkeun ka manehanana piraku teu ngablesat sarta tangtu bakal nancep kana dadana. Hal ieu teh pasti moal RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, Reng Semidangkeun